Karena lagu-lagu calung insya Allah kudu kebenaran ku Bundulur berdasarkan aya dina wadah lagu pop Sunda urang kabinakeun. Cek. Jadi cobian heula tukang awak. Berdasarkan aya hiji lagu kantos tepat urang kabinakeun. Wilujeng pangagukeun mobil khusus ka pangarsa Baba anu kagungan damel sakulah wargi kali tetamu ulem para pandama panitia dengan kantun kedua mempelai mudah-mudahan we rumah tanggina ngajatankeun rumah tanggi nu sakinah mawadah sinaran warohmah. Disarankan ku rekan-rekan aya Kang Ecrak aya pangarsa hilap deui eta Kang Doraya uge aya Kang Alit dituhun oge aya minantu kira-kira hibur tidak siang ini mobil khusus ke pangarsa Bapak Hajat Sakulah Wargi. Sarankan hiji lagu kantos tepang kabinakeun. Disarankan ku Kang Awan Dora aya Kang Jeffrey Bang Plak aya pangarsa Abah Adi kita mohon disarangan deui ku Punanak saha itu organisasi teh Kang Repi aturan kita mohon saja. Hawa. Oke, masih kene Pina ya teh kentos ngamina ya nama yuk kurang kesangakin oke kasadaya ahon anu mika cinta mika tresna dina acara-acara lagu Sunda aturan mereka baraya-baraya anu aya di mana anu pilih aya nu nuju nonton gitu mohon live streaming di channel lembur urang lemburnya urang lembur aturan mereka urusan jarangan sareng karya muda aya kantos tepang kabinakeun Kang Awan kawitan
sampai dina rasa tepang tresna jeung salira sanaos kedampingan sanaos tetap papai diriaki anjen surti salira oge saati ayu atuh urang teang tolong kang wantos patepang ayu atuh urang dongkang sawangan antawis urang jeung urang ieu teh manerek di lumayan kumaha alhamdulillah itu lagu eta teh lain hitut lagu eta teh Hari mana we teh itu? lain lagu ini Naon? kumaha nikna kaluhurkeun atuh ame aya sonaan sakitu da kaluhurkeun taekeun Mikna kaluhurkeun. Oh, tingkah hayang atuh. kahayang mah aya kaluhur eueuh Kau gitu gitu Urang ge sarua ka eueuh mah oh. sok atuh ngaromong Tuh, itu dua, udah nungguan we lah. Urang nungguan ditanya orangnya lah. Cek. Nungguan ditanya. iya ada tuan ditanya kudu boga kreatif sorangan-sorangan Jangan naon aran karya muda, ayo itu dek berkarya. Atau macam gitu kalau tanya. Di sana malah. Urang mah lain ngato si unggul mah pancina tadi teh tita ngaji tita nyanyi teh teu paham. Da tadi teh jeung asa kadena cenah pokna teh osok teh kana ngaji. ngaji Berarti pernah halaman pesantren yang gue maneh. Ayo bisa ngaji mah. 4 tahun abi mah santren. maneh terus kumaha cenah Mantap abi mah teu apa kana lalangguan mah kitu lamun kana ngaos da abi mah. Paham. Hah? Paham. Gitu. Model kana bangsa susuratan gitu bangsa Fatihah geus cangkem. Tah lamun eta mah name bade. Mah eta mah. karena surat Yasin Yasin nuju mukaan, Yasin mah. terus bangsa kana fikih Tah kami bikin mingon teh. Tajwid juga ngato. tajwid Tajwid juga. Nah, pamit tajwid mah saru sate kieu cenah kitu. kumaha? Kang Ustad jadi Ah. cenah nggo cenah maneh teh kudu sing bener-bener cenah kana tajwid cenah kitu. Kudu sing hafal idhar jeung idghamna cenah kudu sing bener cenah isfa kitu. ihar idgham kudu Idgham hafal. gitu, kudu sing bener cenah kitu. Atuh lamun salah cek teh Ustad meuh igo nih. Kapan lamun bener mah sing bener idhar jeung idghamna. Nah, gitu. Terus sing bener lamun salah kurang igo nih. teu make kuning Oh, teu make. teu make Cina iman Pak. Ikrab. Kapan igo ning oge make? Kita mah bahasa mana eta mah? Kapannya? Udah sok buka dinyam. Aku kudu ka mana pun? Jadi menang sabaraha tahun maneh pesantren teh nge. 4 tahun. Di be mana? Di kaduluhur. Kaduluhur, aya kaduluhur teh be mana Kang Oto? Asa kakarang-adenge abi mah kaduluhur be mana? Tasik Tuh, apalan kene kantor. Daerah tah. Tasik ya Tasiknya bener. Aduh Nah, panas. kalau kota mah dah ngalaman ka ditu. kaduluhur Kaduluhur. kaduluhur di Tasik mana teh Ah, anu di Tasik. Bener ka Cina eta. terus Anyar ke pesantren anyar kudu nya. Tuh, geus leubeul. Geus leubeul, mantap kurang 4 tahun oge. Can ngalaman gitu ka ditu. Tah, mantap barang jeung Kang Toto ka ditu. Gitu ya 4 tahun. Di kaduluhur teh Mas Santren. Ah. Gitu. Ngan beuki dia dirasa-rasa asa teu kuat. Kuat kumaha? buat kumaha Teu kuat ku tiris. Sugan sisi laut itu na Kang To. Pedah tiris. Tuh, si gunung. Tuh. Si dataran biasa. atau sugan tadi tiungan atau bae pas pikiran Da bangga cenah aya tiungan. ning bangga kumaha
Di kaduluhur. Maka mau tuh. Heeh, pesantren kaduluhur di Tasik. Iya. Aya kobong na beuring. Aya kobong. Da urang mah teu make kobong. Make naon? Teu make nanaon. Terus Bukan kaduluhur. salah. Kaduluhur naon sih mana maksudnya? Di kaduluhur nu di Tasik ningan ngan bakat kumis teu kuat geus lila ka hijina mah kitu 4 tahun atuh teu mawa nanaon. Di kaduluhur teh. Pasantren teh. Heeh. Atuh kuat maneh. Nurut ka batur nurut eta teu moal naon. Bentuk. Tugan atuh moal. Urang mah teu nurut ka sasaha. Tugan ka batur eta teh bukan naon kan bener. Jadi mandiri maneh teh ngomongnya di ditu teh. Bener-bener mandiri di ditu pokona mah urang. Kan geus 4 tahun teu kuat ku tiris, teu Terus? bawa selimut urang teh Oh. ngajaran. Itu urang teh turun we tah. Nih turun. Kayak heula. Biasa Biasa di pesantren turun. asa Kapan lihat di kan. kaduluhur ecak cenah. Oh, ulah molototan atuh nge. Eta mata minga gelong. Urang mulai melotot cuma adat gitu mata. Oh, paingan atuh. Ka ibu-ibu sing amit-amitnya. Urang teh turun we tah. Di kaduluhur teh da geus teu kuat teh ya gitu. Urang teh turunana mah teu kuat gulung ka karang ge. Tah, Aya kararangean. kayak heula ya di kaduluhur Kapan di eta karang. kaduluhur kita di oge. Kaduluhur naon maksudnya? Kaduluhur di luhur nih. Natangkal. Nah eta Oh, Mun urang mah turunna ulah nyerosot. kumaha tuh? Ngajelem. Kapan dihanap uang nu nyanggap? mebeutkeun karepe geus sekalian. Lain saya eta mah juga nu aya kana pamajikan. Moal urang ge boga tilu. Apa ganti lo? Tilu. Atuh loba-loba teu injang urang hiji. Kapan ai pamajikan tilu mah piraku teu kadogaeun maraban lelaki hiji. Nah, dengan Kang Toto. Ya, tapi balik kayak mah Apa sok hayang diturutan ke tukang nganten. Terus anu hiji kan ka Malaysiakeun. Oh, Anu hiji ka Hong Kong. Hijrah. Lain hijrah begitu mah belegug. Kenaon atuh? Heh? Kenaon atuh? Mas penafkahan salaki. Oh, ke rumah sakit. Lain di pemiluan ke rumah sakit katanya. Agetu haturan we ka tamu leman. Alhamdulillahnya Nah. sehari tamu Gitu. Ya. Bae. Tanggung jawab urang dina seni teh saperti kieu. Ya. Ari tanggung jawabna urang dina seni teh sarua jeung polisi, Ya. tentara, rek kumaha-kumaha ge selalu siap. Siap Ya. tempur ya Kang Siap Toto. tempur. Arek kumaha ge. Ulah dianggap dina seni ulah kitu. bilang udah kan ada yang ada di Toto kita siap. Ayo kalau gerak Tuhan. Tah, nu belowing mah. Nu ngabelowing mah. Gitu. Oh, arek siru bisa. Kira aku lain siap atau enggak lain siap gerak gitu kawas senam kawas upacara Kumaha tuh? siap teh sagala rupaha anu baris aya resiko naon-naon Teh modar ya mah. Coba tuh Sok kuring mah kalau siap huruf dia. dinamikna gitu kalau mun dikanya arek ngobrol dodong poan wiri-wiri teuing jadi acting nya kali hadiru. Sekurang mepolokongkeun kalau huruf ge. Berang kene, berang kene. Tuh jadi henteu hayo we dodong poan. Heeh. Berang kene, ulah palagang pologong. Sarip mani. Teu ngarumasakeun dia. Digantareun. Untung mikna loba. Berang Sok, makan kene, we tamanggan. Hah? berang kene. Naon maksud urang? Hayang palagang pologong. Heuh eta na dikaluhurkeun. Naonna? Tas kan mikna, tihang mikna baheula mah. dewe Nah, tah gitu nyonggo aya. jadi segala rupa persiapan itu kudu siap dina segala rupana nya bisa aya kitu bisa aya bancang bisa aya pakai siap yang harapanana lain siap gerak siap lain kitu Kumaha tuh? Tah, Nah, jadi persiapan teh Kacarioskeun di negara ngira eta panjang. Eta ade. Urang mah ka mana we nobongan ayo mimitian. Bisa gitu. Da kudu kitu Jawa mah. Lain Kudu Kang bisa Toto. sambung. Kira ieu teh nuju acara naon tadi teh? Acara nikahkeun nya. Dede sareng Neng Indri. Ah, heuh. Oh nikahkeun. Tadi Dede. Tuh, Dede berhuruf dari 4 kata. D D. Singkatan itu teh. Nah, singkatan. Singkatan. Apa itu singkatan? Dina naon? Dede. Dina dede. Ya.
Lah buat Cocok berarti. apa mang toto singkatan tina Eh? teh? Mau sapanon-panon ngobrol menjawab apa artinya? Lah, Apa ngobrol? nah. Jadi nyebut muasa panon-panon ngobrol. Lamun siapa ketemu? Lamun teu kaciri cenah kitu. Urang muasa kata-kata ngobrol aya sapanon-panon. Dede teh singkatan. D Dek, dewasa dina kahirupanana. Itu dede teh dewasa dina kahirupan. na eling ka Gusti Nu Maha Suci salalawasna. Jadi kan kudu eling. Dena deui daek kana ibadah jeung sedekah ka batur. Gitu. Ari anu terakhir Na deui nya elingan sarerea warga masyarakat ajak sing daraek ibadah. sarua eta jeung urang bieu. Naonana nu sarua? Artina Itu pisan nu maneh ge. itu kacida. Kacida pisan gitu. Mirip barunya. Nya Dede singkatan jadi huruf panjang disuretetkeun. Singkatan Ibarat naon? Ibarat naon? ibarat huruf bieu dede. Heeh. Kan bieu disingkat cenah gitu. Cirinya geus dijelaskeun ka jawaban abi teh sarua. Gitu. Gitu. Beda jeung unggul. Heeh. Kan juga Ungu. Ari ungeuna, una kaloto naon? Una. uyuhan hirup ge. Tuh. Enak. Hah? En. Nah, jalma kitu dipanjangkeun umurnya. Tuh. Karunya. Enak. Enak. Nah, Gelo atawa teu? Enak. Enak. Oh, mending sareke ku sarerea. Nah, eta. nama kanu gaduh hajat anterkeun ke resek ka bumi bongana abi gitu-gitu mah contoh. Ulah sok pusungan. Lain ieu teh kan dina acara tadi teh naon nya? Nah, walima pernikahannya. Tadi ngobrol cenah oneh teh pernah aya ngalaman anu teu jadi cenah. Di daerah mana tah Kata mah? enggak kapan eta mah? Kumaha tah kajadianana? Gagal teh eta. Ayo bisa di dia mah nyata jadi kawin. Ah. Komplit segala komplit. Ah. Saya jawi mah kamari datangan ti kata. Kumaha tah gagal? Kapan geus pugonya acara teh cenah jam 8. Heeh. Pokona mah pengantin lalaki datang saksi wali Geus ngumpul. geus kumpul. Ah. Nungguan amil. Heeh. Nungguan amil. Jam 8 ya. Nya acara teh cenah jam 8. Dimulaina teh. Dimulaina teh. Heeh. Gitu. Ai panganten lalaki geus datang jeung wali jadi Ah. saksi. Ah. Ai amil acan datang Ah. datang bedug. Atau lain kawin kan enggak? Hah? Lain kawin kan kumaha? Kawin kon ka saha? Apaan cek mana geus datang beduk. Da teu jauh atuh di jam 8 nepi ka jam Jam 8, 10, 11. nepi ka beduk. Kapan mau ditungguan teh amil. Ah. Macan datang bedug. Ya. Lain kawin kan kumaha? Waktu lega keneh geus karek bedug. Usaha ai maneh esra. Amin, tunangin. Kapan can datang? Amin. Nah, eueuh ojek eta pangtedek datang. Ari kana ojekon kumaha? Di kopeahan biasa. Ih, bedug-bedug di kopeahan urang teh. Geula. Jam 8. Acara teh jam 8. Arek aya acara. Akad teh. Heeh. Sedangkan panganten awewe geus aya, panganten lalaki geus Wali, aya, saksi. wali, saksi anu acan datang. Amin. Heeh. Anu janjina teh jam 8. Jam 8. Datang bedug. Nah, lain dikawinkeun. Dikawinkeun ku saha? Kapan ku amil ge? Kapan ami teh can datang? Etra. Sugan eta di kopeah bawa mapin biasa gitu. Bedug-bedug mawa emap. Tah. Ai maneh. Kapan nu datangna teh? Yo. Oh, ari dina waktu eta keneh nya saksi wali geus araraya waktu eta keneh boro-boro bedug sing asar ge teu nanaon. Ari kawin itu saun. Ya, eueuh di urang di Bantarsari. Boro-boro jam bedug gitu, jam 8 jam 9 dur maghrib. Da geus waktuna detik kawin tuh. Kawinkeun, ai daekeun mah sok. Piraku teu dahaekeun atuh. Udah beurang keneh atuh. Kapan
Kapan waktu mah berang keneh anu datang peduk eta. Ah, Kalah hari wah padahal mah ya bangga-bangga ya. Mah ya dit. Mohon kumaha. Padahal mah kawinkeun we. tah gitu. Atuh neangan naon deui. Kalau geus soal kukuan kudu dikawinkeun kari karawinkeun ai daek mah. Kawinkeun. Berarti kapangi ayeuna mah anu mempersulit pernikahan teh maneh. Ih urang mah teu mempersulit. Aing geus pang teu dikawinkeun. Kapan nungguan kami pangnacan diturun naon dikawinkeun mah. Heeh. Eta teh gitu amil teh can datang. Terus jam Datang bedug. atuh lain kawinkeun ku maneh enggak? Anu daekeun dikawinkeun. Nah, atuh daekeun. Dak deket atuh di jam 8 nepi ka bedug mah. Oh, waktu mah deket. Kan saya teh daekeun kawinkeun. Amil daekeun. Kapan can datang ya, Dik? Oh. Cing udah eta mangalit benerkeun naon maksudna eta pang datang bedug teh dikawinkeun. Waktu legakeun naon tanya maksudna bedug teh naon. Kapan ngekumpulnya kait panganten awewe aya, panganten lalaki aya, wali saksi naik. Saya datang ke amil. Terus Amir, Datang bedug. jadi Amir mah tuh datang. Oh. Ku datangna bedug. Kaharti itu. Oh, Jadi kumaha Mang Yadi kumaha? meureun kieu maksud situ. Naon Nah. mah permasalahanna? Tok aduh lihat urang mah ngarepan si Ungu. Hah? Ya. Yang kayaknya udah nungguan amil. Naon teh? Tok tarana Bandung ah. Beda mang tengah Bandung teh apa? Matak nanyakeun naon masalahna. Kapan acara kawinan? Heeh. Acara teh cenah di mana? Nu gagal Heeh. Nah, terus hari naik pengantin awewe, pengantin laki geus darasa. Nah. Ya saksi jam 8 acara akad. nya, Ai nu ditungguan teh amil. nya. Teh naik datang jam 8 teu datang, jam Heeh. 8 teu datang, Heeh. jam 11 teu datang. Datang betul. Tuluy kawinkeun. Oh. Cek Kang Toto ge kudu dikawinkeun da berang Sarwana keneh. ya mah sarwana kabeh. Sarwana. Sok we kawinkeun ai daekeun mah tuh. Teu dae. Datang bedug, tuh kawinkeun wayah bedug, meme salat pohor. Kapan nu ditungguan ge amil. Kapan bedug datang? Daekeun mah kari empe kawinkeun bisa mah bedug. Bedug naon maksudna? Lohor. Bedug. Kira heula. bedug. Oh. Besok kita kolan ke budak. Eta. Si bedug. Atuh da mah deh ngawinkeun eta. Sugan teh bari sugan datang bedug teh wayah lohor. Nya, berang keneh gitu Kang Toto aya wayah bedug mah atuh da. Eta ge nya beurang keneh ngan ai datang ka bedug mereka kumaha dir. Oh, maksud bedug nu sok ditakolan gitu. Kapan eta ge jelas. Wali saksi panganten awe panganten lalaki nu can datang teh amil. Jam 8 acan jam 11 acan datang bedug. Pan jelas dede mah. Aduh, Dede Rejit. Gusti dina naon aya Lain Dede. katu rejit itu. Dede podo. Ampun. Dina naonan dedena cenah. Dina naonan dedena. Kumaha nu nonton wae tah Cek malah. kurang aya ngadekeun coba mana ngalagu saeutik mah tuh. Hah? Mana ngalagu saeutik Iya, abi mah tadi ge kana ngalagu mah Tara. kudu sing bisa. Tara ngalagu mah abi pame ngaos mau. Cek atuh ngaos. Hah? Ngaos. Ngaos naon? Dah, si eta mah. Ujung-ujung Ampun, teuing. Alah, teuing. Ya. Aya ucap parimasa. Tah. Sekolot baheula ge lamun ka warung berarti urang arek ba. Banyak. Ade. Itu lamun ka masjid berarti urang rek sok. Salat. Lamun naik kana mobil berarti rek tumpak. Mobil. Nah, urang yang lamun ka panggung teh berarti arek hi. Tut. Sami begitu. Ah. Masak tuh. Hiburan. Hiburan. Kapan nyacok abi ge bieu? Nah, atuh. Itu. Nah, atuh boga bibir teh. Da kemana we ngomong malah. Yang urang rek ade hitut mana mah bieu ngomongna. Teu urang mah teu hiburan urang mah.
Gitu, nyebut hiburan. Siapa? Kena gitu paduka samud sunat kalampah. Kalampah. Itu kan urang kita tadi ge di mama make lagu-lagu dangdut. Nah, gitu. Masuk garlut. Ya. Aku sunat Tapi mana kalampah. halus ya lamun jadi penyanyi dangdut jika Roma. Oh, ada ngobrol eta pisan atau bener si Garong Roma pisan. Tapi asa beda karena peranakan beda. Perasaan. Persis. Roma bener. Roma. Tah eta Roma Irama. Roma Irama. Lain. Lain. Nah, anak tuh. Roma. Pokoknya Roma Irama. Lain. Roma naon tuh? Rorongkong maju. Ata. Nah, Macam kita digas Bener. beda karena peranakan dede. Lamun belah dia juga jengki. Nah, kayak bala dede gitu. bisa. Menit buat yang ngajilang ke sawah. Tapi guys, Heeh. Tiga lamun jengki. kehalangan dia mereka ibarat ke bawah angin. Iya Kang Toto, Hah? pardu kasambut Sunda kalampah teh aja. Gitu. Abi hayang nyobiran lagu hayang pop Sundaan lah Mangga. Banyak Matur ada keun. pop Sunda, ada pop rock, ada. Mantan cinta apa lah. Kawan aturkeun mantan cinta nah. Aturan ka sadaya tamu leman. Tapi bener pen. Sor kapayun atuh.
Tuhan apa kita mangkat cinta pengisi ganu ngewa padahal urang baheula kapan kunci cinta mantan cinta mantan cinta mantan cinta mantan cinta Si eta salahna ini ngareunehan. ngareunaheun meureun isukan deui tah gitu tok isukan deui mah ulah lagu mantan cinta kuduna lagu naon pas lagu mantan cinta jebul angin tah kitu nya Jadi mantan naon atuh? Heh? Mantan naon? mantan habi Nah, setuju tapi lamun eta mah. ya alhamdulillah aduh terasa main di pantai ini teh bener iya mah Tapi eta ulah gabal contoh Heh? Ayo nama di Pangandaran teh lalaki geus teu meunang hujan. tah cek saha nyanyawanan maneh mah heuh Ayo kitu pernah ka Pangandaran? Yo, urang kamari ka ditu. Eueuh budak, eueuh aki-aki, eueuh nini-nini, lalaki, awewe, narojai kabeh ge eueuh. Cuk saha? Cuk saha? Teu meunang. Nah, maka temenang pada Tadi aturan ageuna nelpon teu meunang ngarojai lalaki mah usus lalaki. pada naon Kapan cenah bisi asin teuing logna? Tah, maneh mah cek aing ge. lain mana ngomong cek ka mana par nauk asih anu tadi menangkeun mah justru awewe mun awewe orang percaya anu tadi menangkeun Tapi bener no. Si ieu mah bener. Bener si ieu mah, lain heureuy. Si ieu mah. aya naon Aya naon? Aya naon deh? Allah leungeun di dieu. Kapan dia teh kieu leungeun teh di dieu? Tah, kieu leungeun teh. nah make kekituan Nah, make kekituan. Tah, maneh mah lain nu karasa rarasaeun. angin nikung eta teh Angin saking ngelutuk beuleuh jadi hantu-hantuan. Gitu. alhamdulillahnya pasti make AC Nah, gitu. dingin Aduh. tadi mah karidang AC ge lembung Alhamdulillah. alhamdulillah gitu Lain dia Mang Yadi pedah ka bapak, kumaha bapak tanya nyanyi moal pedah ti ditu nama kenyangkeun cenah urang nu nyanyi mah. si Yadi mah boro-boro nyanyi Heeh. ge nyahoan nyelah motor ge sumbang Teuing heuh meureun gitu. Pokoknya nyanyi Tah ya, gitu. Bang. Pedah pedah harita ti ditu mula makeurkeun cenah masalah nyanyi mah. Ulang gitu. Ya. Apalagi nanti nu sumbangna dina masalah nyelah motor untu urang kita tangana hitutna ge sumbang. Oh, wae lain ngobrol gitu mah ti jalan mulakeun tanggung jawab. Urang mah di ditu mah arek nyanyi. Saha urang mah teh ngomong kitu. Toh, sieu mah. Keun ka di ditu mah nyanyikeun urang mah arek nempokeun. Tah. Ya, Oh, makanya naon teh setiap perkataan teh dengikeun heula. Ame jelas. ya, urang Can rapi ya. terus di dieu keun. Teu masaknya kitu kacida di ditu mah. Geun, urang mah di ditu mah arek nyanyi. Arek nyanyi. Gitu, loba saksina ge. Oh, bukti ke nyanyi kan bapak titah nyanyi lah. Oh, urang mah ke moal nyanyi urang mah arek nyonyo urang mah. Moal nyanyi moal urang mah nyanyi. Sok Bang Yadi, teu kaul ta ka panganten. Anu boga hajat libur. Sok. Sok. Kuncina di nasi. Kana F cenah. Sok. Teuing. Urang nyanyi Kakang Toto tadi pasti Rabu. Naon eta Rabu? Nu mere amplop geuning. Manya ai pangembuk mah. Lain mana masuk suaban. Saya di pas bawok nyanyi angin tuh gede.
Terakhir satu kenging dianggap heureuy Mang Yadi nyarios gitu itu atuh kanggo kagungan hajat nging hilap gitu mohon rokokna gitu. Pancek Mang Yadi teh cenah muru dua amplop gitu abi teh mangsa sadukeun kanu gaduh hajat teh gitu pokoknya Mang Yadi nyarios gitu teh kenging dianggap heureuy. Heeh. Lain mana mangerakeun we. Nu hajat teh mah teu ha urang geuning. Tuh. Ayo bebeja nya. Ulah sok suabang. Bebeja. Yo. Nu hajat mah teu didongengkeun ge geus ngartieun. Bakal mere. Bakal mere Mang Yadi. Ngartieun rek ningali nu nyanyi. Oh, sugan teh. Ayo suka ngarti teh nyawe. Ade neng Mang Endra. Aturan aya hiji lagu Bapak.
sok sanaos Kang Toto suwanten sapertos black lagra tapi nya maksakeun udah kumaha kudu kitu kreatifna urang dina seni itu seperti kitu bener. ngeunaheun naon ngeunaheun apa lain mana angkat umur ngeunaheun naon maksudna ngeunaheun naon Menang jempena. tah cek urang ngahedek pan maneh ka urang geus malit kumaha alit Cok, mangalit, arek ngalagu naon. ngalagu luduk lu hese Tuh, di urang mah kemarin itu dia bancet ngalagu rame. Di urang mah. Ayeuna mah da ari mahalit mah perhitungan Wanda calungnya. ya Nah, cuma yang calung we. salung Kita lo. oke lah kalau begitu Nah, so, Oke kalau begitu. siap maksudnya. siap Abi mah arek ngaresapi we. Arek ngaresapi. Meresap itu mah we. Nya kapan mangalit rek ngalagu. Nah, abi mah arek ngaresapi di Wah, tukang. engke tes ngalaku kan meresapi namanya. Arek Sok. ngaresapi heula gitu. Cok. lagu naon Mang Alit Kuduana laguna. Meresapi. nanya masalah Mang Alit. Can ngajawab. Oh, jangan ngejawab. Sok Dilapisan Mang sudah. Toto. Cikole Mang Toto. Kudu kumaha mapalirkeun ieu hate kumadakan hate cuman teh bae jika mudang nadinya kudunan hikoe pisan kepadina manehna mentangkeun keule bari
kudu kumaha mapalekeun ieu hate cuman kebae hiji kamu lah mikiran hiji kudulan lupa telah si kolektifan sebabnya aneka aya ieu tah. Ya nu ngaraya ya. Sok baca. Yo sok baca bersamakeun. Baca kuno sakola. Pala. Pala kumaha maksudna? Pala tuh. Naon cenah? Nah, lamun dikeun mah tingali. Tingali. Naon? Naon ya teh? Nya sok baca. Naon cenah? Rame. Ngomong naon cenah? Ngomong naon? Eta bisa ayo maneh. Ya enggak. Lamun aya nu menta lagu, menta dengekeun. Naon pamentana lagu naon? Kapan dia ge didengekeun? Naon cenah? Teuing. Astaga. Ini Sok baca kuno sakola. sok baca gerak. Sok. Aku mana sok baca? Spasi meureun nya. Oh. Rujit mana enggak? Bantuan Malik, bantuan. Nyerakeun. Ayo urang mah teh asiji deui. Tuh, budak leutik ge diseuri-seurikeun. Nanya segala rupa. Jelas itu. Itu. Tah lamun teu jelas disinggakeun. Nah, lamun kieu mah kan. Kabacain. Baca. Nah, terus URT. Tuh. oh, terus tuh. Bu RT, Lagu ti Bu RT sauna teh. Hoyong laguna Maripi. Maripi.
anu aya lagu dina ieu teh ningali aya ecrak gitu. Lah, ari di mana? Lah, di mana lain nu aripi. Bapaknya Ekrak-ekrakan. sebulan anu aya ecrak-ecakan. Ya engkrak-engkrakan tuh berarti lagu nate maripik engkrak-engkrakan. Engkrak-engkrakan. Dina laguna Maripi. Mangga ibu-ibu urang ngalagu lagu Maripik. Laguna lagu Maripik ngaturkeun sakumaha pamundur Ibu RT. Mangga haturkeun. Gunung tanpa tutugan, gunung ganggung kapungkur, gunung sedang katunjang. Di tengah leuweung ulah kundung mun disungsun semoya tanpa diteang tarima raga wayahna rahatik di tengah leuweung.
putih Korea pating Korea pating Korea turun tak eta laguna pinten Bu tur lumayan Hayang mawar bodas cenah Toto. Hayang mawar bodas. Pasti aya 20. Ulang sok muka rokok. Kade bukunya eta teu ngendang apeureun eta. Mabes saparantos lagu Maripi. Nah, ayeuna yang mawar bodas. Lageunah main teaser di jero buha. Para roek suhu. Rounero. Di saha nu mundut lagu mawar bodas? Aya nu ngacung anggeto. Tadi ibu nu nuju di payut. Oh, mohon. Kabaca itu Ibu dapur. Ibu dapur. ukuran sabaraha ka sabaraha? Mawar bodas. Nah, mangga urang dihaturkeun. Bukan padahal mah ge kitu aya kieu. Muka mun recet kieu. Palsu sia eta. Ini recet palsu sok begitu dibuka teh eta kacamatana langsung. Lamun hayang ngilik duit dina jero amplop mah gampang. Lamun amplop teh sewe berarti duitna lebih dari 1.000. Ya, lamun amplop teh sewe 1.000. Da beuraton malah. Dan berakeun Kumaha tuh? ban bawa bedog. Soalnya di acan Bang, yang kayaknya abang masih ngumpulkeun duit teh. Kayaknya cenah main melong we pada dibikin ka abang. Serak mana nu ngalagu mawar bodas atuh? Anjir, kersi jalma gelap semua, pakai baju gelap, balik poe, Nyebut gelap nama mana urang mah karunya nu nyuting we di hari. Toto mah we nyebut gelap na bari melong ka dede. Heeh. Ageni. Nah, Yuk urang sangakeun sate acan hujan. Da pan hujan mah pada bubar. Lan nyeret ka dieu satipan. Yuk, urang pesankeun hiji lagu mawar bodas. Aturan ka panganten, dulu jas. Mapai dalam setapak, majujuk kali dilebur, tekara saca pena, sabangaya nguditean. Hujan angin dor garedolan, kayak tempat keriuhan, sanajan awak rang kucu, sepaduli kadir kering. Nu penting mah asal tepi ka tempat anu dituju, rek galongo mawar bodas nu moal lilaka
geus aya nu boga rekali masa hoream lempang ge masa ngalayan aturan kasadaya abdi rejen kita mohon asa beuki ngalelep suara nagi eueuh itu. Wan geser-geser wan bisi kahujanan wan kade. Yuk masih sasarangannya. Sareng karya muda grup. Geser sok, geser. Malih di lahun, malih di lahun. Nah, malih di lahun. Nu alit di lahun, nu ageng ngalahun. Pilih aya anu nuju ngais, wayahna dikagigirkeun. Tah kitu anu ngabandung dikapengkarkeun. Bisa aya nu hamil di kapayunkeun. Hamil di kapayun kok? Heeh. Lah maper saon. Nyarek hamil di tukang gelegus ge mah hade. Mau hamil di kapayunkeun mah saon. Nu ngais kan digigir, nu ngagandong di tukang. Berarti nu hamil ge bucur sekurang oge. Kapayunkeun mah ekon. Kela sakedap ah. Dan agungna penuh
dengan nada-nada cinta Pak. Pak, orkan seng. Kumaha atuh geus kieu ya. Ngira itu panjang. Panggungna bucur sarerea. Bukannya dipake ulang.